Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, tepang dangu deui sareng simkuring Cing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu baris medarkeun carios enggal dina lalakon Si Wareng. Para mitra, ieu dongeng direka ku simkuring nanging langkung ti payun simkuring ge nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina dumawi da ieu mah ngan saukur carios fiksi anu diserat ku simkuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Supados tong nyangkolong teuing kana waktos oge supados tong janten penasaran kumaha geuning ieu lalakon Si Wareng teh. Mangga dangukeun wae dongeng Sunda kalawan judul Si Wareng. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, dikocapkeun di hiji lembur dina zaman kajawaraan. Antawi saha nu jago eta nu dihormat sedengkeun saha nu lemah ngan saukur jadi rakyat. Tapi pami ngomongkeun kana sandang ejeng pangan kantenan pisan eta nu janten juklakna dugi ku ngajadikeunana peureup kuat ka janten harga. Ku kituna teu barudak teu nu sawawa kitu deui keur nu kolotna. Ngaran silat bisa usik jeung malikna hampir rata-rata kabeh bisa para mitra. Kaleresan nyarioskeun ka hiji juragan nu kasohor sarakah jeung memang boga kawasa di eta lembur nu disebat lembur wuwus. Loba jago jeung para jawara anu janten baladna sakapeung dipake keur pikongkonan manehna oge dina sagala rupa-rupa hal nyiar pakaya. Teu sirikna tukang meres kana tanaga batur saukur keur nyukupan kabutuhan jeung pakaya manehna oge para baladna. Ngaranna Ki Sentanu. Kasohor ku elmu kadigjayaanana ngagaduhan elmu tapak genter nu salami ieu teu kaelehkeun ku jawara ti mana-mana. Ari beja jeung bejana elmu tapak genter mangrupi elmu kadigjayaan luhung. Saha jelma anu beunang ku tepakna Ki Sentanu bakal kontan harita kene janten pati nu teu bisa ditawar deui. Dina hiji warung kaleresan nuju aya para jagoan Ki Sentanu anu keur pada gunem catur bari jeung nginum tuak di baturan ku awewe paranti batur merencetan jeung batur pangku. Basa gampangna gawena eta awewe salaku runcah nu dibayar mun geus disarean jeung wareg maturan anu pada nginum para mitra. Sacarana jeung sacirina pada aneh jeung niat nyoba kabisa dina mun aya jelma seje nu ti luar lembur anu wani asup ka lembur wuwus salaku lembur nu di kawasaan Ki Sentanu. Nu teu sanes harita teh aya Si Wareng. Hiji pamuda anu bagus rupana ku pangadegna, ototna jelir alot, tanagana gede, balungna akas. Dampaleungeunna kasap mun leumpang mawasima ibarat mau nglodaya nu gagah oge perkasa. Punten Pak, nyuwunkeun sangu sareng dengeuna. Kocapna ka hiji kolot salaku anu boga warung di dinya. Sumohon Deng, mangga. Nanging tigigir hiji jago anu ngaranna Dharma Raksa naros ka Wareng bari ngoconan. Rupi-rupina aya jago nu palae beunang pati. Wani asup ka lembur wuwus gok jangan tepermios ka dewek. Kocapna Dharma Raksa bari dilendotan ku awewe nu keur nyepengan tuak. Si Wareng panona ngareret nanging manehna ongkoh-ongkoh we dahar bari teu malire ka Dharma Raksa. Kisanak balik ka mana maneh? Taros deui Dharma Raksa ka Si Wareng. Si Wareng lajeng ngareret ka Dharma Raksa bari nembal jeung kantun nginum dumeh geus rengse dina tuangna. Tu bisa lira teh naros ka kuring. Tarosna Wareng. Dharma Raksa siga diece ngarasa teu digugu panarosna ku Si Wareng.
Kurang ajar. Nyanyian harus ka maneh. Kurang mana jeung boleh ka maneh. Kocapna Dharma Raksa harita. Bari harita diuk ngadeket ka Siwareng. Nu sanes geus surti moalami bakal kajadian jogol di antara jelma dua. Lajeng para awewe harita pada asup ka kamar. Ngamankeun diri nu sanesna mulai ngariung bari popolotot ka Siwareng. Nanging Wareng anteng jeung terus maeran cai ka gelas tina kendi. Lajeng ngarampa pesak mayarkeun urut daharna ka tukang warung. Sadar dirina kaancem ku balad Kisentanu, anjina ngaleos indit. Niat ngahindaran ka eta warung bisi dinamun gelut jeung maranehna warung batur janten karugian. Punten, uring Wareng di Walungan Kidul. Bade nepungan Ki Lurah Sanjaya anu gaduh kawasa di Lemburu Bubus. Kocap Siwareng bari nangtung lajeng nyingkahan maranehna. Nanging Dharma Raksa teu sagampang kitu keur ngaloloskeun jelema. Ditorolongkeun harita ka arah Siwareng mangrupi bedog anu dicabut tina warangka salah sahiji baladna. Sreng, cep. Bedog digapit ku curug Siwareng bari dibalikeun kana warangka ku teu ngalieg saeutik oge para mitra. Kurang ajar. Rupina di dinya bade nyompihan kana pangabisa di wilayah Kisentanu. Sawae jelema mun bade meuting di lembur. Kada wantun mayar keamanan ka kami. Mun teu bisa mayar, kira indit sampe megolok. Mapras ka baheung di dinya. Dharma Raksa kocapna dijegalna Siwareng tina langkahna. Kuterea omong lajeng Siwareng minuhan kahayangna para mitra. Kuring teu boga duit keur mayar di dinya. Tapi pami di dinya palai golok teh nancep ka baheung di dinya. Mangga dilayanan ku kuring. Kocapna nu jantan harita kene Dharma Raksa ngarasa katangtang ku kawanina Siwareng. Kurang ajar. Sang Dharma Raksa ngabedah usik bari nyerang ku sanyatana ka Siwareng. Ngahunus jeung nyabetkeun bedog ka Siwareng. Nanging ku gampang Siwareng nangkis jeung ngahindaran serangan Dharma Raksa. Dharma Raksa teras nyerang. Nanging harita geus kawalahan dume Siwareng ku gancangna ngajurus patok welang. Dharma Raksa ngajongkeng bari nangkarak ku teu eling beunang paneunggel dampaleungeunna Siwareng. Baladna Dharma Raksa harita nyerang ku sacara bareng ka Siwareng. Nanging Siwareng ngejat bari hiber menclok ngajorelat di parawaru. Diudag ku hiji-hiji balad Dharma Raksa harita Siwareng. Ngajongkeng baladna Dharma Raksa hiji-hiji ku Siwareng. Siwareng lajeng ngajleng turun deui ka handap. Jurut turun ka handap bari pelong ka balad Dharma Raksa anu harita keur pada ngaririntih kanyerian beudang jurus Siwareng. Bejakeun kadunungan maneh. Kuring Wareng ti Walungan Kidul. Kadieu lain niat neangan musuh, tapi aya perjogi ka Ki Lurah Sanjaya. Mun wani ngaganggu langkah kuring sakali deui moal bakal dibere ampun. Kocap Siwareng bari neraskeun langkahna muruka wetan. Nyaeta bari ka bumina Ki Lurah Sanjaya. Kang Raksa, ayo sasarangan urang sangke Kang Raksa, ayo. Urang bejakeun ka Kisentanu. Kocapna salah sahiji baladna Dharma Raksa. Lajeng Dharma Raksa ge harita disangke ku para baladna keur diantar balik ka rompok Kisentanu salaku juragan jeung guru manehna. Para mitra kaum dangu, harita di waktos beurang. Giwangkara nyorot panceg di ubun-ubun. Kaleresan di buruan rompok Ki Lurah Sanjaya. Aya Nyai Linggarwati mangrupi anak parawan hiji-hijina Ki Lurah Sanjaya anu nuju moyan gabah. Siwareng anu dongkap harita munggaran ku uluk salam ti buruan.
Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes. Walerna Linggarwati peringa deket kasih wareng. Linggarwati naros ku ngalelekan tujuan wareng harita. Sareng saha oge bade aya prayogi kasaha Kang? Punten. Tarosna Linggarwati bari mesem. Kasrengsem harita kene ku kagagahan jeung rupa si wareng anu memang kasep ku sanyatana. Punten Nyai, simkuring wareng putra Raden Said Ibrahim ti Walungan Kidul. Aya peryogi sareng Ki Lurah Sanjaya, panginten leres ieu teh bumi Ki Lurah Sanjaya Nyai. Walerna wareng lajeng Linggarwati ge ngawaler oge nyanggakeun linggih ka si wareng harita anu bade nyemah karamana. Leres Kang, mangga linggih Kang kalebet sakedap pun Bapak bade disauran heula. Kocapna Linggarwati. Lajeng si wareng ge ngiring kana pangajakna Linggarwati harita. Anjeunna ngantosan ditepas, dupi Linggarwati lajeng kalebet bade nyauran ramana. Teu lami Ki Lurah Sanjaya nepungan si wareng anu tos ngantosan ditepas para mitra. Wilujeng sumping Den, dupi salira teh Den wareng ti Walungan Kidul tuang putra Raden Said Ibrahim. Tarosna Ki Lurah Sanjaya ka wareng. Sumuhun Ki Lurah, hapunten bilih cara kuring nyemah ngaganggu ka Ki Lurah Sanjaya. Sim kuring kautus kupun Rama bade ka Balingbir nonohan pangangkir ti kasepuhan Balingbir. Anu saurna nuju ngabutuhkeun bantosan pikeun numpeskeun kajahatan anu kiwari dijieun ku Kalabaya jeung baladna. Nu malihan geus janten oge loba anak muridna anu nyebar ka sakabeh lembur di taneuh kaler ieu. Kalebet kaayaan di lembur Wuwus, kiwari saurna sadaya keamanan desa geus diruksak dugi teu jalan kamakmuran rahayat di ieu lembur, dume tindak tandukna para jago jeung jawara anu janten gagedegna di ieu lembur Ki Lurah. Kukituna sim kuring kautus keur nepungan salapan lembur diwartoskeun numutkeun telik sandi ti kawasa kidul. Dume salapan lembur teh geus janten sayang padumukanana para gegeden jahat anu boga kasakten jeung elmu kanuragan luhung salaku balad rundayan ti Kalabaya anu kiwari ngawasaan di taneuh Balingbir nya diantawisna lembur Wuwus nu kiwari kuring datangan. Kocapna si wareng harita ka Ki Lurah Sanjaya. Anjeunna mawa pancen ti ramana pikeun nganggeussan sadaya cara Kalabaya anu geus sarakah nyebar balad pikeun ngawasaan taneuh kaler keur dijadikeun ladang kahirupan jeung karongkahanana. Sumuhun Den, kiwari di lembur teh keur padasieun jeung ngahindar ku carana katelengesan Ki Sentanu jeung baladna. Nu meres kana tanagi rakyat, sadaya sawah jeung ladang sejena dirampasan. Saha anu teu manut bakal ditandas ku manehna jeung balad-baladna. Kukituna geus aya 8 tahun jalan kami ngutus ka para telik sandi ka masing-masing arah. Nanging pada eleh utusan nu dikintungkeunana. Dume panginten hareupan kami ukur Aden. Nu kiwari dongkap di taneuh kidul tiasa ngabantos kami pikeun nganggeussan cara katelengesan Ki Sentanu jeung baladna. Nyaeta dina cara meres tanagi kami salaku rakyat biasa Den. Walerna Ki Lurah Sanjaya ka si wareng. Dina kituna si wareng anu memang geus neuleuman elmu kanuragan luhung ti Ki Ageng Wulung salaku guruna. Ngarasa sanggup jeung memang geus wayahna ngabaktikeun diri pikeun ngabantu karahayat anu keur diperes jeung dianiaya ku para baladna Kalabaya anu geus nyebar ka salapan lembur di wilayah kaler. Dupi ari Ki Sentanu teh saha Ki Lurah? Teu lami Linggarwati kaluar nyuguhan wedangan keur wareng jeung ramana bari kocapna nembal panarosna wareng harita ka Ki Lurah Sanjaya. Ki Sentanu mangrupi gegeden oge di lembur Wuwus. Kalebet muridna Kalabaya Kang. Di lembur Wuwus sadaya jago jeung jawara talu ka manehna. Janten dijadikeun balad ku manehna pikeun digunakeun baras ka kami salaku rakyat anu lemah. Kocapna Linggarwati harita bari neundeun wedangan. Sakapeung socana ngareret imut ka si wareng. Dumeh ku kasrengsem kana kagagahan jeung kakasepan rarai si wareng. Si wareng ge surti kana rasa manah Linggarwati sabab wareng ngabogaan elmu aji pangrungon lebuk anu bisa ngadangu kocap nyaeta kocap manahna jelema anu di adepanana.
Nanging si Wareng moal bakal ngalayanan hate, numawi tujuan anak kiwari ka lembur wuwus, salian tinggal laksanakeun pancen tiramana pikeun ngabantos kaprihatinan rakyat kiwari. Sumohon den, janten dumena Ki Sentanu teh jelma sakti. Para jawara oge pada talu ka manehna teh. Komo kami salaku rakyat biasa. Tepisan aya kawanena pikeun ngalawan manehna den. Kocapna deui Ki Lurah Sanjaya ka si Wareng, negeskeun cara panganteurna Linggarwati ka Wareng harita. Oh, kitu Ki Lurah. Upami kitu berarti tadi anu geus pada ngajongkeng kukuring di warung teh kalebet balad-balad na Ki Sentanu atuh pami kitu mah. Walerna si Wareng kiwari ka Ki Lurah Sanjaya. Sakedik muka omongan yen manehna cik keneh samemeh dugi karompokna geus jogol jeung ngelehkeun Dharma Raksa kalih konco-koncona. Aduh den, aden tos gulung jeung baladna Ki Sentanu den. Aduh, bahaya pami kitu den. Geus pasti moal lami ge bakal aya nu ka dieu den. Waduh kumaha ieu den. Ki Lurah reas dina ngadangu kocapna si Wareng kiwari dumeh geus jogol jeung ngelehkeun Dharma Raksa salaku balad Ki Sentanu. Manahna rempan istuning hariwang mun diri jeung anakna bakal jadi sasaran ku Ki Sentanu jeung para baladna. Kunaon Ki Lurah? Sapertosna Ki Lurah hariwang pisan mun Ki Sentanu bakal ka dieu. Tarosna si Wareng ka Ki Lurah Sanjaya. Ki Lurah ge ngawaler naon ayana. Tangtos melang den. Numawi kami bila jantan sasaran ka telengesan balad Ki Sentanu. Linggarwati kira kalebet ditu kalebet nyai nyumput dinu aman. Walerna bari ngeper Ki Lurah harita. Wandana pucet jeung jantungna ratu. Nanging si Wareng kalah kaseuri ningal Ki Lurah harita. Ki Lurah, tong hariwang. Salagi aya kuring di dieu, moal bakal dibere ampun balad-balad Ki Sentanu anu memang geus janten pancen kuring dina hal ieu Ki. Si Wareng seuri bari siga ngahaja keur nang tangan datangna balad Ki Sentanu harita. Linggarwati lajeng kalebet dumeh geus ningal kiwari aya salah sahiji tanda anu geus datangna balad-balad Ki Sentanu. Teu sangka teu dinyana, teu aya angin teu aya hujan ngadadak aya jelema anu turun ti genteng. Brek. Sorana anu turun dumeh langkahna nu hiber turun di payuneun Ki Lurah jeung si Wareng. Budak ngora. Geus ngalaga maneh teh. Ku ngelehkeun Kakang Dharma Raksa tadi Tanyao ka Ariwangsa salaku katon den Ki Sentanu nu pinunjul jeung kasohor. Kocapna Ariwangsa harita bari melak cangkeng pelong ka Ki Lurah jeung si Wareng. Nanging si Wareng kalah kaseuri ningali Ariwangsa harita. Jadi raha urang bakal dilayanan ku aki-aki buloon teh. Saat tadi teh ngaranna Ki Sentanu mun teu salah mah. Oh nya Ki Sentanu. Dumeh urang kudu ngalayanan sireum gula sapertos maneh heula ieu teh. Nu keur dipites ku kuku ge. Wae. Tembal si Wareng bari nyender dina saka. Atuh Ariwangsa ge ngarasa direndahkeun harga dirina salaku katonden atanapi leungeun katuhuna kapercayaan Ki Sentanu. Orang ajar sia teh. Nganggep enteng ka dewek. Nu sia teh nu ngaran si Wareng di Walungan Kidul Tembalna Ariwangsa bari geus geuneuk ningalikeun si Wareng nu kalah kajongjon sapertos anu teu nganggep ku kadatangan manehna ka dinya. Lamunnya kunaon emangna? Ya Ariwangsa, bejakeun ka guru maneh aya si Wareng tu Walungan Kidul anu bade numpeskeun kajahatan marane kabeh. Tembal si Wareng. Ariwangsa teu ku cara lila langsung nyabetkeun golok tina warangka ka arah si Wareng. Nanging si Wareng ngahindar ku cekatan bari teu kudu nangteu. Ariwangsa sapertos keur diulinan ku si Wareng. Dume golok anu disabetkeun ukur beunang kana papan panggung jeung sakaima. Sababaraha kali ngarahkeun golok
pikeun ngabeset kulit si Wareng teu daek beunang. Dugi ka hiji langkah ningal Ari Wangsa lengah, si Wareng nonjokeun peureupna kana kada Ari Wangsa dugi ka Ari Wangsa ngajoprak ka tukang. Jagoan ragrag karek ku peureub euy. Si Wareng ngakak. Ari Wangsa beuki nafsu. Disabetkeun deui golok ka arah sirah si Wareng. Nanging harita si Wareng cicing teu ngahindar. Dugi si golok teh ngeuna kana sirahna. Rasakeun ku sia bangsat. Blentrang. Bedog ngeunaan kana sirah si Wareng. Nanging sadana sapertos diadukeun beusi jeung beusi. Ngablentrang. Janten ngajadikeun bedog si Ari Wangsa harita ngajebir sompal alatan ngahantam sirah si Wareng anu teu teurak ku bedogna. Bedogna jeding euy. Teu mempan ka sirah uing. Ari Wangsa ninggal si Wareng lain tandinganana. Manehna nyadar bisa beunang pati harita keneh mun terus diladenan. Dina kaayaan kitu manehna luncat ngajorelat ka luhur genteng. Micieun salasah dumeh ngarasa ripuh ngalayanan si Wareng harita. Wah, hebat pisan Kisanak musikna. Help, brak. Ari ngalagedae kuat ku anteng. Balad Kisentanu kabur lantaran teu sanggup ngalawan Kisanak. Sapertos kuring ngelekeun manehna. Kocapna si Kacung bari neundeun suluh meunang mawa ti leuweung kangge kabutuhan hawu Ki Lurah Sanjaya. Alah, ari ngomong bisa wae maneh teh Kacung. Iraha oge maneh teh pernah ngelehkeun Balad Kisentanu. Nu hayang ngadenge ucing kerah wae ge geus jumput di tukang panto. Ki Lurah tembalna bari ningalikeun harita ka si Kacung salaku pamuda anu diurusna ku Ki Lurah salami ieu. Alah, Ki Lurah sok kitu ah. Mukakeun wae kedok Kacung. Den, wilujeng tepang Den. Sim kuring Kacung, jagoan ti kamar tukang. Si Kacung tembalna bari sasalaman ka si Wareng. Si Wareng ge ukur seuri ngadangu cara heureuna si Kacung harita. Kuring Wareng di Walungan Kidul. Dupi Kacung jagoan ti kamar tukang mana ieu teh Cung? Itu Den, di kamar tukang Kalurah. Jago ngelehkeun pasukan reungit saban peutingna. Kacung. Aya wae. Ki Lurah Sanjaya lajeng nepangkeun saha Kacung ka si Wareng harita. Den Wareng, si Kacung mangrupi anak patu. Indung bapana maot ku Balad Kisentanu waktu harita manehna masih umur 16 tahun. Kukuring dicandak kangge ngaula di dieu dugi kiwari. Numawi kuring karunya mun teu aya anu ngarawat manehna salah-salah malah bakal milu janten Balad Kisentanu ka hareupna. Kocapna Ki Lurah harita nyarioskeun riwayat si Kacung ka si Wareng. Janten si Wareng terang istuning saha saleresna Kacung teh para mitra. Neng nong para mitra, dongeng na kabujeng neng nong. Kumaha ieu teh lalampahan saterasna si Wareng teh? Dupi kabujeng neng nong sih. Ya, urang antosan wae atuh dina seri kaduana. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ngawalan carios pangbuka lalakon si Wareng. Sim kuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.